Iya mah tinggal di bumbu lagi, oi. Resep nempon lagi. Lebih 12 masih sok. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, and subscribe Peperoden. Tah, ayeuna Badar aya di Jalan Raya Bandung, geus Peperoden di aya di depan SPBU Pak Cipeuyem. Tah, Abadar teh hayang ngasaan mie bakso berkah sari rezeki. Hayo orang cobaan ngeunah teu orang cobaan. Waalaikumsalam. Sareng Bapak saya teh? Bapak Rahmat. Oh, Bapak Rahmat. Ya teh di Jalan Raya Bandung ya Cipeuyemnya. Benar. Tah, iya Abadar teh hoyong nyobian mie bakso berkah Berkah Sri Rezeki. siri rezekinya. Ya. Cek aya naon lagi dia? Ayam bakso sama ayam biasa. Oh, jadi mie ayam biasa Ya. sareng mie ayam bakso. Ya. Damelkeun mie ayam anu biasa saporsi, Ya. anu mie basona saporsi, Siap. hoyong nyobaan orang cobaannya ku Ya. Abadar. Oke, siap. Lamun Siap. ngeunah Abadar ke datang di ka dieu. Yang Benernya aya nu komen cenah Abadar asaan mie ayam anu aya di berkah si rezeki anu aya di Cipeuyem. Tingali tempoynya ieu pesanan Abadar. Ieu bakso mie ayam anu meunang ngarekomendasikeun. Ieu teh harga 12.000 anu baksoan. Anu aya baksoan hargana 16.000. Urang jajal ku Abadar lamun ngeunah Abadar dibalareakeun ka orang Cianjur bahwa di dieu bakso mie ayam teh ngeunah pisan. Tah, seperti biasa Badar ayeuna urang biasa mie ayam mah kudu loba saos, kudu tika beureum pisan tuh. Ieu mah Cipeuyem tah. Langsung disamelan deui. Samela tong loba teuing cukup 3 we Badar mah. Lantaran bisi ieu henteu teu kuat tah. Ieu aya jerukna. Tuh. Bim salabim. Wah, ieu mah seger pisan teu ngali jerukna. Tuh. Tong loba teuing saeutik we. Ieu mie ayam. Mie ayam anu diberkah Sri Rezeki anu aya di Cipeuyem. Urang jajal jiga kumahanya ku Abadar tah. Ieu mah teu ngali bungbuna ge euy. Resep nempon ge mie ayam kieu mah. Jeung mecung di kana mangkokna ge pinuh 16.000 teh. Nah, pada make bakso ieu mah 16.000 teh tuh. Wah, ieu mah. Tuh, teu ngalilik. Ieu mah. Tong po basona. Ieu hayamna. Lanjut mie ayam anu 12.000 tapi teu make bakso. Wah. Diladaan. Ame rada seger. Dua wae sendokna. Ya harga anu 12.000 urang cobaan dapat sana pasti sarua. Tinggali. Teu jauh beda anu 16.000 jeung anu harga 12.000. Kan pedah bedana aya baksoan ieu baksoan, tapi da ngeunah-ngeunah keneh tinggali. Kurang asaan ieu mie ayam anu 12.000 ku Abadar. Tinggali asup kabeh. Ngeunah cita rasana ku Abadar karasa pisan. Jadi bungbuna jeung ayamna teh bener-bener meresap jeung karasa. Tah rekomendasi ke warga Cipeuyem tong jarak jauh yang ayam teh di dieu ge aya tah deket di hareupeun BU Cipeuyem pokona mah jeung bisa delivery ke nomor WA-na nya keur bisa delivery ku Abadar diteuneun di handap tah pokona. Rekomendasi kudu Peperoden tah ka mie ayam si rezeki mantap. Wallahu uqsum billah. Hada mia bil mia yani ahsan minnak cinta masiso. Aya di mana, A? Tapi di tukang Cipeuyem. Oh, di Cipeuyem, masih kan di dianya. Sering ka dia teh?
Baru 2 kali sih. Gimana rasanya? Pas pertama mah enak sih, makanya balik lagi. Oh, berarti enak, makanya balik lagi. Ah. Berarti sekarang juga enak lagi. Yang bikinnya kan masih Bapak ini? Masih sih Bapak Oh, ini. masih Bapak. Yang mudah-mudahannya enak teruslah selamanya gitu ya. Nya. Amin. Atuh terengah saha? Rijal. Rijal tipe ya. Matur nanya. Dari Citatah. Cipatat, Cipatat. Citatah Bandung nyampe tadi ke Cipuyuh ngami ayam berkas tadi pokoknya namanya sok abadan ngirim terang teh ka abadan. Ya periode dia dari periode nananya. Ya pokoknya ngirim ka abadan nya. Yo garis tinggal garis Citatah. Atuh da garis Bandung mah garis pisan. Peperoden.